Kawasa Allah teh ku ilmu-ilmu ulama oleh profesor meureun teu dikawinkeun tina jeruk jeung sawo meureun nya. Entong dituang tong dilaanan cenah cangkangna tuang jeung diraosan teh amis jeung cangkangna tuangna teh gede aya. Da kabururan teh aya eta teh. Mun jeruk lamun sawo pada dikawinkeun. Sato kami gitu kuda jeung sapi dikawinkeun. Ya, jadi dapi teh aya. Beda eta teh ayam dikawin-kawinkeun. Eta kapungkur mah mungkin eta teh ayana mungkin. Sanu damelna nyaangger Gusti Allah. Ngadamal perkara sadan Gusti Allah. Kullu ma siwallah anu menisbat mungkin teh setiap perkara salat ti Gusti Allah mungkin ayana. Makhluk Allah teh urang terang teh seueur pisan makhluk Allah teh. Mungkin wae. Makhluk Allah teh aya model kieu aya mungkin wae. Jadi setiap perkara mah teh aya teu mungkin di alam dunia pasti mungkin. Tah aya nu mustahil. Kakawasan Allah nu mustahil sapertos Allah ngagaduhan sifat lemah mustahil. Atuh lamun kitu mah Allah kawasa nyiptakeun berarti Allah kawasa teu nyiptakeun. Teu lemah. Lamun tema Allah nyiptakeun Allah kawasa ngagaduhan kawasa berarti mun Allah jadi makhluk biasa. Teu lemah. Gitu. Pan aya bahasa geuningan ge lamun orang-orang ibadah orang-orang Nasrani Tuhan teh Allah teh jadi naon? Jadi manusia. Mustahil. Lamun pangeran jadi manusia berarti non ari itu pangeran usaha ka manusia. Eta kudrat Allah nu mustahil. Moal mungkin Allah jadi manusia. Moal mungkin Allah butuh, moal mungkin. Jadi eta mustahil. Mustahil Allah butuh. Ai kalimat butuh teh. Mustahil Allah butuh karena tempat. Emang teu nempatkeun Allah aya di aras, Allah aya di mana-mana teh kaini. Sam mustahil Allah ngatakeun butuh. Eta perkara nu mustahil di Allah. Kudratna Allah di mana urang ngagaduhan sifat Allah dan sifat kudrat, maka urang bakal ngagaduhan sifat khosyah. Non khosyah teh sieun ku Gusti Allah. Sabab Allah kawasa maka urang kedah sifat ngagaduhan sifat khosyah sieun ku Gusti Allah. Jadi anu sieun ku Gusti Allah maka bakal nyaketan ka Gusti. Jadi aya makom khauf, aya makom roja. Khauf sieun ku Gusti Allah, roja ngarepkeun rahmat ti Gusti. Kangge urang bari makom khauf make makom roja. Khauf teh sieun ulah sieun salamina. Roja ulah roja salamina jadi saimbang. Ngan kedah diutamikeun roja. Non roja teh ngarep kana rahmat Gusti Allah. Pan urang ulah bikin kieu Gusti boa-boanya. Salat abdi teh teu ditarima. Teh khauf ada teh. Gusti boa-boa saum urang teh teu ditampi ku salira. Gitu deh. Gusti boa-boa habone boa-boa saumna teu ditarima, zakatna teu dimana, hajina teu ditarima, boa-boa ngahina kumaha ngemutna. Daripada kitu wae boa-boa teh geus we tong ibadah. Setan teh bakal eureun ngagoda, bakal terus ngagoda. Di mana urang nyebutkeun boa-boa geus maneh mah tong ibadah, da moal ditarima ibadah lagi. Eta matak aya makom sebenarnya teh makom roja kada diutamikeun. Syekh Abi Hasan Asy'ari mah ngutamikeun makom roja, non nyungkeun rahmatna Allah. Kumaha? Cariosan anjeunna tos ditakdir salat ge geus alhamdulillah. Kitu ibu sakitu cekampung. Dek ditampi dek henteu oge kumaha Gusti we Gusti ngan abdi mah nyampurnakeun ikhtiar abdi hayang ditampi ibadah gitu. Ngan tos kersa salat ge tos alhamdulillah. Tos kersa nyimpen nyujudkeun kana tarang urang dihandap tos alhamdulillah eta teh. Tos taat kana parentah Allah tos alhamdulillah ditarima jeung teu ditarima. Mangga Gusti enggak sakitu. Eta cenah makom kada ditamikeun ta makom roja. Anu terakhir Allah
teh ngajaga urang. Jadi diciptakeun urang teh didamel dikuasai kudu dijaga, teu diantepkeun ku Allah teh. Allah ngajaga ka urang urusan dunia. Allah ngajaga ka urang urusan akhirat. Non urusan duniana ku Allah di diri urang dijaga tina sagala bala. Jalmi nu ngaromaoskeun anjeunna dijaga Gusti Allah. Ihfadillah yahfaduka. Ibnu Abbas nyebutkeun Kanjeng Rasul kantosna dawuh ka Kanjeng Rasul, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah najidu bija nujahika. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hei budaknya, kurang kali, jang cenah. Kami sedang dengan Rasul mere kalimat-kalimat ku anjeun cenah jaga ku anjeun Allah. Urang kada naon ngajaga Gusti Allah. Hartos ngajaga Allah. Naon ngajaga kana aturan-aturan Gusti Allah. Lamun urang ngajaga aturan Allah, sadaya diperintah Allah jeung dilarang Gusti Allah, Allah bakal ngajaga urang eta. Nu dijaga ku Allah teh urusan dunia, urusan akhirat. Urusan dunyana dirina dijaga, murang kalina dijaga, keluargana dijaga, harta bandana dijaga. Lamun urang tos ngajaga kana piwarang ti Gusti Allah. Dina hartosan ngalaksanakeun parentah Allah, nebihan larangan Allah. Eta